rada aneh tuh lamun ngelewat ka dieu atau keung kumaha gitu. Kadang-kadang sih tapi pernah bener-bener ngerasa keung pas balik sekolah. Heueuh pas hari teh jeung rek hujan pas kita sok keung rek asa kumaha gitu. Ieu sia keung pisan. Nya. Naon? Buka hayuan. Masih tahu namanya ini. Assalamualaikum. Salam. Pak, ya Bu, sama mana Bu sama? Emang kan tekan cukurangnya pas eta mah di kamar geus kosong. Wah, benar. Bener. Bapak, ayo kamu. Ya, London, ayo kita pas kunjungan murid anyar. Sumian kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama isim kuring yang sudrajat. Sofian, yuk jangan lupa kosong. Ya. Sok, baru kalau KSK halaman 20 kerjakan nomor hiji rugi ka 20. Semalem guru teh. Bu, nah kelas anu gigireun kosong nah tara diangge. Ada yang sudah diambil ya, Mama? Tapi ibu saur lanjut abi kelas eta mah tos lami ditutup. Ada yang tidak mau. Mana percaya ke? Kalau masih kita semua eta mah tahayu pelaku kelas rame kieu bajurigan. Lah, bohong eta bohong. Dan mana terus waktu itu bisi setan ngedatangan ke mana? Tegar makhluk nu kitu oge aya, Allah oge nyiptakeun kitu oge. Tuh, urang mah teu percaya kana kitu mah. Itu percaya, orang pikir mah balik sekolah betul nggak dia? Embung, naonan teu penting yang ngajuri ke sekolah. Ini sieun, Kayak gitu maksudna sok buktikan atuh mun nyam aya mah teh mungkin ka urang ke penting. orang rek mayu, orang pikir kayak penting, orang nggak dia, sok racun. Teh bener Arek. Tuh benar hayu. Teu yakin mah teu yakin. Abi mah ieu asa sieun heg. Ari marane nanaonan ieu anu membantu. Sieun. Lain gitu. Orang nyepot kunci kantor lah. Aguan segede hayu kan? Yuk. Astagfirullahaladzim. Ayo orang balik we. Oh ngatuh ke kagos kagok kayu urang asup. Bisa dijarah roh, kan kunci lagi karek di bawah. Itu bingungan di jero. Ayo beres kasih. Kenapa namanya nyopot kunci? Dengarnya? Kembali. Bu, abdi pada naros. Pada naros naon?
bener teu Bu? Soalna abdi sareng barudak uji ka dieu pada ngabuktikan aya naon di kelas kosong eta. Ari marana teh nanaonan? Henteu, tapi da urang terang caritana atuh Bu. Da panasaran urang teh bener teu? Masa kadarian teh ieu urang caritakeun. Jadi kieu barudak caritana teh baheula teh aya murid awewe anu direuneuhan ku lalakina terus si awewena teh tos minta tanggung jawab tapi lalakina teh alik tanggung jawab. Lah, kok nanya? Oh si Asih teh kereuneuh. Lain eta mah lain anak urang gugurkeun we. Asih! 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 Tah kitu barudak asal usulna kelas eta kosong teh baheulana aya ngisian murid cuman kelila teh seueur anu pingsan yang kasurupan. Asih? Eta mah lain. Lain eta. Video ya bang. Terus super. Gerbangkit. Lain eta. Ngisian cuman loba anu pingsan jeung anu Asih? Asih? Kilat. Ini